warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Daramang? Alhamdulillah. Alhamdulillah pami hidup sadayana nuju dina kaayaan sehat walafiat. Setacan belajar orang ngadoa sasarengan, ngadoa dikawitan. Ngadoa rengse. Ya, atur nuhun Sofi. Mudah-mudahan pengajaran orang dinten ayeuna lancar di awal ayeuna dugi ke akhir. Ya. Ya puji Indonesia Raya merdeka merdeka indah Indonesia Raya. Ayeuna Ibu bade ngabsen heula. Ani. Aya, Bu. Demini. Aya, Bu. Dinarti. Ada, Bu. Elsa. Hilda. Ayah Hilda. Aya. Ya. Elani ayah. Aya, Ibu. Iya. M Hafizan. Ayah, Bu. Ayahnya. Putri Andini. Ayah Putri Andini. Aya, Bu. Iya. Neng Fitri. Ayah Neng Fitri. Aya, Bu. Iya. Salsabila. Aya, Ibu. Iya. Silviana. Aya, Ibu. Silvia Rahmawati. Aya, Ibu. Iya. Sofia Tuljannah. Aya Ibu. Iya. Sofi Najah. Aya, Ibu. Windu Herdiansyah. Ayah, Ibu. Iya. Kumaha sinyalna sararae di hidup? Alhamdulillah, Bu, saya. Alhamdulillah saya. Kuatana tos dicek. Oh. Kanggo dinten ayeuna materi anu bade dibikeun ku ibu nyaeta ngeunaan sisindiran. Hidup kantos nguping sisindiran? Kantos. Kantos. Nah, di dieu ibu ngagaduhan hiji hadis. Kana billahi wal yaumil akhir auliyas. Harusna tina hadis ieu teh nyaeta sing sahajalma anu iman ka Allah sareng iman kana poe akhir maka kedah nyarita tawa nyarios anu hade lamun henteu jempe. Komprehensi dasar dina pangajaran dinten ayeuna nyaeta 3.2 menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan sisindiran. Indikator pencapaian pembelajaran nyaeta. Nah, 3.2.1 peserta didik mampu menyimpulkan pengertian sisindiran. 3.2.2 peserta didik mampu membandingkan wangun dan isi sisindiran. Ya, materi anu bade dibahas dinten ayeuna nu sisindiran teh kan sebenarnya anu bade dibahasna tah kanggo dinten ayeuna khusus dinten ayeuna mah anu bade dibahas teh nyaeta ngeunaan wangenan ciri-ciri wangun jeung eusi sisindiran eta nu bade dibahasna. Teras, naon sih tujuan pangajaranana? Jadi saatos diajar materi ngeunaan sisindiran dinten ayeuna engke dipiharep hidup teh tiasa maham nyimpulkeun ngeunaan pengertian sareng ciri-ciri sisindiran sarta tiasa ngabandingkeun wangun jeung eusi sisindiran. Ya. Teras lengkah-lengkah pengajaranna sapertos kumaha? Nu kahiji engke ku ibu hidup di piwarang nonton atawa nengetan video sisindiran. Ya, videona entong ditonton unggul tapi kada diperhatikeun engke bisi aya naon gitunya dina videona. Ya, mangga aku hidup ieu videona pas tangtuna ngeunaan sisindiran. Teras engke hidup dipiharap tiasa ngumpulkeun informasi ngeunaan materi sisindiran. Nah, tina video contoh sisindiran atawa tina video pengajaran sisindiran. Teras anu kaopatna aya sawala atawa diskusi. Nu kalima aya kacindekan, anu kagenep aya evaluasi.
Teras penilaian anak, di akhir hidup ku ibu bakal dipasihan kanggo ngesian LK sareng ngesian kuisis. Aya nama mangga hidup tinggal heula ieu video sisindiran. Aya videona. Urang diajar bahasa Sunda yuk. Pek ku hidup regepkeun. Nah sareureui. Jauh-jauh manggul awi nyar-nyar pimerangeun. Jauh-jauh neang abdi nyar-nyar pimelangeun. Teu beunang di hurang sawah. Teu beunang di pika memet. Coba naon wangsalna? Leres wangsalna eta sih. Nah, eta video ngeunaan contoh sisindiran. Naon cenah sisindiran anu aya dina video anu nembe? Eta anu tadi teh aya sabaraha hiji sisindiran? Aya 4, Bu. Aya 4 cenah sabar Hafiz aya 4. Anu sanes? Aya 4 Ibu. Aya 4 naon wae Put nu katingali ku Puput? Aya nu tiasa ngabantosan Puput? Naon nu tadi katinggal? Aya kecap naon wae atuh sisindir dina sisindiran. Kumis. Aya kumis cenah. Aya naon deui? Aya simet. Aya naon deui? Endek-endekan. Aya endek-endekan. Ya, coba. Ya. Sisindiran nu tadi teh ieu. Aya? Aya sabaraha hiji? Ya, 4. Aya 4. Coba mangga dibaca anu kahiji ku Dinarti. Jauh-jauh manggul awi nyiar-nyiar pimerangan. Terus Jauh-jauh neang abdi nyiar-nyiar pimelangan. anu kaopat coba ku Demini. Teu beunang di hurang sawah, teu beunang di pika memet. Teu beunang di pika memet. Tadi naon cenah? Teu beunang di kurang sawang, teu beunang di pika memet teh? Sim. Ieu teh contoh sisindiran. Aya beda naon teu? Aya Ibu. Aya, sok kumaha Sofiatul. Kumaha bedana Sofi? Bedana tina isina Ibu. Aya anu isina kana sapertos ingetan kana kasayan, aya anu sapertos anu nyindiran terus Anu kumaha anu disebut si teh Sofi? si teh anu Ibu anu baris katilu sareng baris kaopat. Pamedina contoh. Pamedina contoh. Ari baris kahiji sareng kadua eta naon? Cangkang Ibu. Anu sanes cobi. Naon anu kapendak tina sisindiran ieu? Aya Ibu anu pangtungtungna. Benten we Bu anu lain batur jadi lain sanes ciga sanes lain sisindiran gitu Bu. Ciga sanes sisindiran cenah saur Hafiz mah nya. Ieu mah benten saur Hafiz nah ieu masih sisindiran ke orang tinggal ya. Ieu sadayana contoh sisindiran. Ha ieu make beda ya. Ke orang tinggal. Mangga ieu materi ngeunaan sisindiran ku hideup mangga diperhatikeun aya wangunna sisindiran, teras aya ciri-ciri sindiran, aya wangun sisindiran, aya oge eusis sisindiran. Sisindiran asalna tina kecap sindir anu maksudna sisi ngomong ku sindir maksudna ngomong nu nyisi henteu poksang pikeun ngahargaan nu dibawa nyarita supaya ulah karasa henteu nyetu kana hate. Sisindiran teh salah sahiji wangun ugeran atawa puisi heubeul atawa puisi tradisional anu kauger wangun jeung duakan. Pada dina sisindiran diwangun ku bagian cangkang, bagian eusi. Naon pada lisan teh? Terang teu pada lisan naon? Baris nya pada lisan baris. Aya 4 baris cenah di sisina sindiran teh. Kitu deui jumlah engang. Naon ari engang? Nu terang engang? Emut atau ilap deui? Emut. Naon engang teh? Kata sanes Bu. Kata kecap kata mah.
Apa ya? Enggak. Kalimat. Kalimat. Naon coba? Itu Ibu AIWO bukan Bu? Eta mah huruf vokal. Vokal. Apa ya? Naon coba? Aya nu emot ngang naon? Paragraf. Sanes. Ngang teh oncing. Ngang teh suku kata. Terang suku kata. Terang suku kata. Terang Ibu. Terang Ibu. Nukumaha suku kata. Misal ieu pada lisan aya sabaraha suku kata? 4 Ibu. Naon wae? Pada lisan. Tah eta nya gitu eta nu disebat ngang atau sukata teh. Nah, enak terus deui mangga. Anu kadua dina materi sisindiran teh nyaeta ciri-ciri sisindiran. Ciri-ciri sisindiran aya 3. Kahiji, karya sastra dina wangun puisi atau geran. Nu kadua, karya sastra heubeul nu sumebar sacara lisan. Katilu, aya cangkang jeung aya eusi. Anu katilu, karya sastra heubeul nu sumebar sacara lisan. Katilu, aya cangkang jeung aya eusi. Naon cenah ciri-ciri sisindiran teh? Eta ngeunaan wangun sisindiran. Jadi wangun sisindiran teh aya saberiji? Aya 3. Aya 3 naon wae? Rarakitan, Rarakitan, wawang salan. Jadi sisindiran teh tadi aya saberiji? Aya 3. Naon wae? Papatah, silih asih, sesebred. Jadi tadi naon kesimpulanana tina sisindiran teh? Sindiran nyaeta puisi heubeul ngomong nu ngisi henteu poksang pikeun ngaita supaya ulah kurasa henteu nyentung kana hate. Teu karasa nyentuh kana hate. Ya eta ngeunaan sisindiran. Anu kahiji karya sastra dina wangun puisi atau ugeran. Anu kadua karya sastra heubeul anu sumebar sacara lisan. Katilu aya cangkang sareng aya eusi. Rarakitan, paparikan, sareng wawangsalan. Sareng wawangsalan ya eta disebutna naon? Wangun sisindiran. Papatah. Ya Putri, mangga Put. Silih asih seseret. Ya, buka 2. Klub main bal Bandung. Tos nasib gedah paturai. Persib, Bu. Persib. Jawabanna di mana? Nya Persib di mana? Kena kecap tah mangga ayeuna hideuk buka classroom-na masing-masing. Analisis jeung ngabandingkeun wangun jeung sisindiran. Hasil nganalisis wangsal tina wawansalan. Nomor 1 ya, cobian ya anu A. Ikan aya A sareng B. Sawah ngemplang dunduran kahuma ngalajarami ulah renggang duduluran dasarna silaturahmi. Ieu wanguna pamitina wanguna naon eusina? Paparikan Ibu. Eusina? Tangga hidup lebet kana kuisis. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Minggu payun masih dina pangajaran sisindiran, dina materi ngeunaan kaidah-kaidah nulis sareng kaidah kebasaan dina sisindiran. Mangga aya nama urang tutup wae ku ngaoskeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kana perhatosanana urang pendak deui minggu payun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.